Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa di patepang dangu kendeuy sareng sim kuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina dinten kamari anu judul dongengna Sareupna di Pajajaran karangan Bapak Aan Merdeka Permana. Sakumaha biasa ieu dongeng Sunda teh didugikeun ku channel anu dipika meumeut ku urang sadayana. Kumargi sakitu ka para wargi mitra kaum dangu sadayana kanggo ngarojong ka lumangsunganana ieu dongeng, mangga sami-sami sakantenan urang sami-sami diajar. Urang sami-sami diajar deui ngamumule bahasa indungnya eta bahasa Sunda. Mangga tiasa di subscribe wae ka pada wargi mitra kaum dangu sadayana anu mikalandep kana dongeng Sunda dina channel dongeng Mang Aa anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna ieu dongeng teh majeng kana seri anu ka-10 nya. Antarapi bagian anu ka-10. Sakumaha anu kabandungan ku urang sadayana dina seri anu sateu acana hanca urang teh dugika nyarioskeun Ginggi teh nya anu masih kena di lembur cae tah harita nuju aya di Pancuran sareng Nyi Santimi teh nya tah harita aya dua pamuda anu datang ka eta Pancuran. Tah kumaha lajengnna ieu carita mangga urang sami-sami bae bandungan ku sadayana. Pamugi sakali deui ieu dongeng Sunda anu dipedar ku Mang Aa tiasa katampi kalayan kabingahan lajeng janten landong pangbeberah kanggo kana manah urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Tuh da nya we ieu mangkeluk teh di dieu ayana seta. Ceuk Madi ka jajaka kasep nu tetela ngaranna teh Seta. Ku aing sia teh diteang ka Pancuran sababaraha dongdo natanyakeun karah sia mah mantog ka dieu lain ku kibanen di titah mandi. Ceuk Madi. Kapan ieu oge anyaran mandi? Ceuk Ginggi. Lain di dieu mandina goblok. Kurang ajar sia boa-boa ngahaja ngaganggu kasih Santiminya. Ceuk si jajaka Seta bari serentong narajang cekuk nonjok harigu Ginggi. Awak Ginggi ngajengkang ka tukang tapi sabenerna mah pura-pura ngajengkang. Sabalikna anu cikeneh nonjok kalah peperengkelan sabab peureupna nyerieun lir nonjok beusi. Mireungeuh Ginggi ngajengkang geuwat diburu harita ku Nyi Santimi. Kakang Seta atuh ulah kejem kitu da Kakang Ginggi mah teu salah. Ceuk Nyi Santimi ngarasa dibela. Ginggi aduh-aduhan nyekelan harigu. Atuh ku Nyi Santimi diusapan deudeuhnaker. Jalma teu sopan kitu mah malah kudu disiksa. Ceuk Madi bari milu nyerenteng. Odaran we lah tuman. Ceuk Seta. Tapi bari nyekelan keneh peureupna. Jajaka Madi nalenyeng geus kitu suku katuhuna rek dipake nyepak awak Ginggi. Anu cikeneh kakarahudang ngan mireungeuh gerakan suku Madi. Ginggi aduh-aduhan deui bari nyekelan harigu tur geuwat ngagoler. Ngagolerna bareng jeung hembatan suku Madi atau suku teh ngabulasieun teu bisa nyepak awak Ginggi da kaburu ngagoler.
ngan ku gerakan anu sakicep leungeun Ginggi noel bitis Madi. Lain satoel-toelna sabab ngagunakeun tanah gejero anu rada kuat, balukarna suku katuhu Madi milepas. Malah ku tarik-tarikna toelan ramo Ginggi awak Madi tapi ka muntir kebuet poe labuh nang karak bengkang. Tapi ari Nyi Santimi makalah kang ngagulang gaper awak Ginggi anu keur ngagoler. Kudang sia kurang ajar, aing rujit neuleuna ge, cek jajaka Seta. Naon ari siap Seta bet nyegag ka aing, cek Madi anu masih keneh pupuringisan. Aing manita hudang teh kasih mangkeluk eta olo pisan asa diogo dumeh diusapan ku si Santimi, cek Seta. Di omongan asa diogo Ginggi cengkat hudang bari tetep humarurung nyekelan harigu. Geus atuh Kakang Seta, watir ieu jalma teh da teu boba salah, cek Nyi Santimi. Loba salah kumaha asup ka tempat mandi bikang eta dosa badag kudu dihukum gantung di alun-alun. Boa sia ngintip si Santimi mandinya, cek Seta ambek kagila-gila. Kami mah ukur mandi malah nu ngintip mah si Santimi, cek Ginggi. Ngan Nyi Santimi bangun teu suka wiwirangna diuar-uar teh. Maksud kami mah si Santimi tengah haja ngintip kami mandi da meureun teu nyangka aya jalu mandi di dieu, cek Ginggi. Tetep we sia anu salah, cek Seta. Madi anu geus hudang geuwat ngahembatkeun rancatan para ginanggung cai. Tadi teh manehna eudeuк ngalacai ngan kabulu dititah ku Ramadongdo sina nyalukan Ginggi. Ayeuna rancatan teh endek dipake ngagebug awak Ginggi. Mereungeuh kitu Ginggi kapaksa hudang. Mimitina hudang ajeg ngan ku sabab cenah hariguna masih keneh nyeri atuh awakna teh jadi moyong kod bengkung. Ngan ku sabab kitu rancatan anu dihembatkeun teh jadi moplos ukur ngababuk angin. Ayeuna mah Ginggi jiga nu eudeuk di hurup kuduaan Madi ngulang-ulang rancatan. Bari nyodorkeun peureuk buleud ka hareup ngan pedah kabereungeuh peureupna anu katuhu mah kurang weweg meureupkeunana. Jigana masih keneh karsa nyeri balas neunggel harigu Ginggi. Ayeuna ka eta tempat geus rabua jalma datang. Da sigana pabeja-beja yen di pancuran tempat awewe aya nu jogol. Kabeh anu aya gogorowokan yen ulah garelewet. Nyi Santimi oge sarua cecerewetan nyarek nurek gelut. Ngan bae ari Seta jeung Madi mah bangun anu masih keneh panasaran. Maranehna ngarasa panasaran naha tapi kadanget harita masih keneh can bisa meruhkeun Ginggi. Sanajan tadi Seta geus bisa nonjok harigu, tapi Ginggi tetep ajeg sanajan bari pupurungkutan nyekelan harigu oge. Ayeuna duanana rampak narajang hareupeun Ginggi. Madi rek ngababuk embun-embunan. Embun-embunana Ginggi kurancatan ari Seta eudeuk nyodokeun deui peureupna ti hareup. Ginggi ngajerit beri mindingan beungeutna ku sapasang dampaleungeun anu lalajo oge sarua ting jarerit anu kacipta teh embun-embunana Ginggi bocok di babuk tungtung rancatan. Lamun enya kitu meureun tina sirah Ginggi teh bakal muncrat getih. Ginggi tulung-tulungan sieun dikakalakeun ku Seta jeung Madi. Awakna dongkok semu dengdek ngan ku sabab aya gerakan kitu rancatan ukur ngababuk angin pikeun kadua kalina. Madi nyobaan sakali deui ngahembatkeun rancatan ayeuna mah ti katuhu ka kenca. Ayeuna Ginggi keur nyang hareupan dua panarajang, kahiji sodokan leungeun Seta, kadua hembatan rancatan Madi. Pikeun nyingkahan dua panarajang nu eta awak Ginggi pura-pura ti sereuleu terus labuh nang karak bengkang. Ngan balukar awak Ginggi labuh rancatan anu dicekel ku Madi milepas ngababuk leungeun Seta anu tadina rek nyodok ke kemplong Ginggi. Tekung sirila kadenge sora Ginggi ngajerit,
ngan bae anu kekerepengan bari ajrag-ajragan mah jajaka seta sabab ieu leungeun katuhuna kababuk rancatan. Nu lalajo make aya anu seuri sagala rupa, kumaha henteu rek kitu ari anu ngajeritna Ginggi ari anu kabeunangan seta. Malah Ginggi mah ukur nang karak bengkang, tapi ari seta mah ajrag-ajragang bakat ku nyeri leungeunna di babuk rancatan nya lucu we meureun nu aya. Madi mah reuaseun pisan sabab panarajang rancatan malah jadi salah, sabalikna seta jadi ambek. Manehna nyebrut nyamperkeun Madi habak nenggeulan awak Madi ku leungeun kenca sabab leungeun katuhuna mah geus kempreng. Nanaonan ari siabat nenggeulah aing, ceuk Madi kitu teh bari rek ngababukeun rancatan seta beuki ambek. Leungeun kencana rek ngarebut rancatan atuh duanana jadi parebut rancatan. Leungeun kenca Madi ngagebug tepi seta ge malas nonjok ku leungeun katuhu. Tapi bari muringis sabab pan leungeun katuhuna keur kempreng. Hei, ulah garalut, geus. Cek nu sejen harita teh mimiti milu misah. Isuk-isuk geus aya kaributan, eureun sia kabeh. Kadenge sora anu nyarekan tetela ku Wusuntara anu geus dibejaan ku raayat. Tapi anu galungan mah geus bisa dipisah. Ginggi aya di tengah bari nyerek awak Madi jeung seta kenca katuhu. Udaon cenah si Madi jeung si seta teh bet galungan, ceuk ke Wusuntara. Ieu parebut budak ieu nun, ceuk nu lalajo nunjuk ka Ginggi. Parebut kumaha ieu teh? Nu cikeneh bebeja teu laju sanggup nerangkeun da manehna oge bingung nerangkeunana. Tah gara-gara nama budak belegug eta kikuwu, ceuk jajaka seta ngejetkeun leungeunna mung dicerak ku Ginggi. Wan kitu deui Madi geus ngaleupaskeun leungeunna tina cekelan Ginggi. Teu ngarti aing mah, sabab anu kadeuleu ku aing mah sia duaan teh keur jogol. Nah ayeuna nuding ka budak eta, ceuk Wusuntara. Geus disebut nu jadi ulun olana kekacauan masih belegug ieu, ceuk seta nunjuk ka Ginggi. Belegug kumaha? Ki Suntara nanya deui. Belegug kumaha kula teh? Ginggi pipilueun. Ngintip Nyi Santimi mandi, ceuk seta. Ngadenge eta laporan rei beungeut ku Wusuntara beureum. Nah atuh bet maraneh duaan anu jogol, buah parebut ngintip deui, ceuk Wusuntara harita teh. Ih paralun teu kumawan tuun ki kuwu, ceuk Madi. Ku Wusuntara ngararet ka Ginggi harita teh. Nya sia ngintip si Santimi mandi, cenah Ginggi gideug. Geus pugu niatna eudeuh ngintip sabab pura-pura mandi di pancuran paragi awewe, ceuk jajaka seta. Nya sia mandi di pancuran ieu, ceuk Wusuntara nanya deui. Ayeuna Ginggi ungguk. Nah sia teu sopan. Da kula mah teu apal yen tempat mandi awewe jeung lalaki teh dipisah. Jaba tadi mah ti iseun taya sasaha, tembal Ginggi harita teh. Jadi Ginggi teh salah asupnya. Osok aya nu kitu tah Pak Ikno, menuju di mall gitu Pak Ikno. Aya tulisan Gen Ladies gitu. Pak Ikno lebet karena anu serataran ladies ada disangkana sami gitu ladies teh. Kayak nu ngagedor bari jejeritan ibu-ibu. Tak kitu sih gana mah. Jadi kuduna mah dina tampiana teh ditulisan gitu nya. Ku Wusuntara teh Gen Ladies gitu. Lah yang teraskeun deui. Bohong, geus pugu aya si Santimi, pasti niatna ngagoda si Santimi, ceuk jajaka seta.
atuh pikeun kadua kalina beungeut ku Wusuntara jadi euceuy. Nyai ari sia mandi babarengan jeung budak Bangkawarah nu ieu, ceuk Wusuntara bari nuduhkeun kana irung Ginggi. Ih, paralun, manehna mandi ti heula, Nyai mah kakarajol. Malah Nyai oge ngageunggeureurkeun manehna ngagugu edek indit dan kaburu joa Kang Seta jeung Kang Madi, ceuk Nyi Santimi. Heueuh ajun atuh ari kitu mah, ceuk Wusuntara tur kabireungeuh bangun anu longsong hatena teh. Budak anyar jadi acan nyaho aturan di ieu lemburnya, hampuraeun budak anyar mah kiku, ceuk jalma anu rada kolot. Nya ku aing ge pasti dihampura ngan ulah wani sakali-kali deui, tembal kiku Wusuntara. Akhirna urusan dianggap beres, jalma dititah bubar ka asup Ginggi. Samemeh indit Ginggi menta pakaian anu tadi dipangnyeuseuhkeun ku Nyi Santimi dipasrahkeun. Kadiekeun bisi jadi omong ah, ceuk Ginggi. Atuh sararea jadi apaleun yen pakaian Ginggi diseuseuh ku Nyi Santimi. Boas ya bari ngamandian budak ieu nya, ceuk Wusuntara geus ambek deui bae padahal tadi geus cager. Ih, paralun pakaian nama ku Nyai diseuseuh teh, babada manehna disalin ku nu anyar, ceuk Nyi Santimi. Ku Wusuntara masih kene ngahuleng bisi pangakuan Nyi Santimi ukur akon-akon. Daek sumpah abdi mah, sumpah sing katinggang pakel nu dihareup tuh, ceuk Nyi Santimi nuduhkeun tangkal buah beh ditu. Ieu pakaian akang teh ah, ceuk Nyi Santimi ngasongkeun pakaian ka Ginggi. Sabot rek indit kurunyung tera madongdo kadari kadinya. Aya naon ting rariung di dieu? Eta Seta jeung Madi dititah nyusulan si Ginggi kalah teu embol-embol deui, ceuk Ramadongdo ngan sarerea eueuh nu nembalan. Hayu Sujang milu ka aing aya perlu, ceuk Ramadongdo. Atuh akhirna Ginggi jeung Nyi Santimi ngabring nuturkeun ka Ramadongdo. Engke peuting di alun-alun aya pintonan pantun Kakang, ceuk Nyi Santimi bari ngelek boboko. Naon pantun teh, ceuk Ginggi kerung. Piraku teu apal kana pantun. Giliran Nyi Santimi anu kerung malah tepikeun ka ngarandeg heula saking kuherana. Ginggi mah ukur cicing. Ari pantun teh seni cacarita bari dihaleuangkeun, dipirik ku jentreng kacapi anu dicaritakeunana lalakon raja-raja Pajajaran, ceuk Nyi Santimi. Oh, ih mani ukur oh, ceuk Nyi Santimi harita teh. Da rumasah teu nyaho atuh Nyai, ceuk Ginggi sajujurna. Ulas-ulas tahun cicing di gunung hirup ukur duaan ti mana teuing make apal kana karesmenan. Urobahna zaman hiji waktu sakumna urang Pajajaran geus moal apal kana naon anu disebut pantun, ceuk Ramadongdo anu ngabandungan paguneman Ginggi jeung incuuna. Piraku Aki, ceuk Nyi Santimi. Ih, sabab berubahna zaman hartina oge bakal ngarubah kana sagala anu hal anu sifatna kabaheulaan. Anu anyar bakal datang, anu heubeul bakal leungit, eta mah geus hukum alam, ceuk Ramadongdo. Tapi meureun lamun jalma-jalmana embung robah mah zaman moal bisa sakama-kama ngarobah kaayaan Aki. Nyi Santimi masih boga keyakinan. Eta buktina budak lalaki gigireun sia zaman ayeuna keneh geus teu apal kana pantun atuh komo engke budak sahandapeunana, ceuk Ramadongdo. Ah kami engke baris dalajo pantun Rama, ceuk Ginggi. Beres cacarita soal pantun, Ginggi pindah kana nyaritakeun jajak Seta jeung Madi.
kami mah ngarasa eta dua jejaka teh ijideun ka kami pedah naonnya cek Ginggi nya meureun pedah ijideun we tembah Nyi Santimi nya kudu puguh alesanana cek Ginggi harita teh alasana mah kakang panona nyaba bae cek Nyi Santimi nyaba ka mana Ginggi heran atuh Nyi Santimi kapaksa kudu nerangkeun yen cenah basa Ginggi keur ngopi di imah Ramadongdo gawena ukur neuteub Nyi Santimi tah boh kakang Seta boh kakang Madi ambekeun timburuan lah gitu cek Nyi Santimi rei beungeut Ginggi euceuy balas ku era naha atuh Nyai kolu bebeja ka maranehna cek Ginggi teu bebeja tapi pan kakang Seta jeung kakang Madi di dapur keur ngaropi nya jelas nyaksian rindat kakang ngomong Nyi Santimi beuki tambah era keur Ginggi mah engke deui ari ka awewe teh ulah sosontrol teuing cek Nyi Santimi sosontrol nya atuh anu teu awewe teh ulah molotot jiga mata peda cek Nyi Santimi tak itu Pak Ikno ulah molotot teuing nya alah ieu mah kumaha aya nu ngageboy teh sok molotot teh ulah ngiceup cenah lamun ngiceup dosa pohara ieu Seta jeung Madi oge sarua we tadi ari neuteub Nyai teh ceuk Ginggi nyalahkeun batur memang da lalaki mah sarua teu kolot teu budak ningali awewe neuheuneur mah jiga mata lauk tarang ngiceup ceuk Nyi Santimi tapi manehna reuaseun basa ningali leumpang Ginggi tiung jolongna jong batu aneh naha atuh kakang leumpang teh bari peureum ceuk Nyi Santimi dumeh Ginggi leumpangna peureum ah sieun dituding jiga panon lauk Ginggi uyup ayap jiga nu lolong atuh Nyi Santimi ngabarakatak seuri sieun ningali beungeut Nyai ah ceuk Ginggi teu lucu ih tembah Nyi Santimi nyiwit leungeun Ginggi harita teh para wargi mitra kaum dangu sadayana cag urang rehat heula sakedapnya kumaha Pak Dede Pak Dede Riswandi Pak Ikno Pak Uno aduh Nyi Santimi sareng Ginggi ti pohara eta Ginggi di piwarang ulah molotot ciga panon peda teh der peureum kitu nya ulah bisi nabrak tihang listrik peureum nya aturan ujung wayah kieu ka sadayana anu masih keneh ngadangukeun dongeng dina channel Dongeng Mang Aa pamugi dina danget ayeuna sadayana nuju aya dina kaayaan sehat wal afiat nuju aya dina ginanjar ka wilujengan amin ya Allah ya rabbal alamin ka sadayana anu masih keneh ngarojong manco dina channel Dongeng Mang Aa di ka urang Bandung urang kota Bandung Cimahi sadayana aturan masih keneh PPKM nya ka urang Garut oge wilujeng ka urang Tasik ka Ibu Dokter Yulinda Belia sareng rek-renganana aturan oge ka urang Banjar ya ka Pak Prabu Arjuna ka urang Ciamis teh Tami Malihah nya sareng ka urang Pangandaranna masih keneh sepi gitu ka urang Majalengka sareng Kuningan haturan wilujeng ngadangukeun bae oge ka urang Indramayu urang Cirebon lajeng ka urang mana deui Karawang nya aturan jeung ngadangukeun ka urang Subang oge sami Wiwin masih kena di Taiwan sareng ka Parohendi kawitna ti Jalan Cagak saurna nya aturan oge ka urang Purwakarta ya urang Karawang ka Mamah Andri sareng ka Mamah Gina nya wilujeng ngadangukeun bae ka urang Bekasi ka urang Jakarta ka urang Tangerang urang Pandeglang urang Serang Banten sadayana urang Lebak
Ka urang Sukabumi Cikotok apalagi ditu aturan jeung ngadangukeun ka urang Bogor urang Depok jeung urang Sukabumi Kabupaten Sukabumi Kota Palabuhan Ratu daerah Ujung Genteng nya kudu jeung ngadangukeun bae ka urang Cianjur Kaler sareng Cianjur Kidul aturan khusus ka urang Cianjur Kidul Cibeber urang Sukanagara Campaka Pagelaran Tangeung Cibinong Kadupandak Cijati Ciburang Sagaranten ka urang Sindang Barang Cidaun Ciujung kudu jeung ngadangukeun bae nya eta Mang Aa cenah ngaberebet kitu da Mang Aa mah tukang ngador gitu nya lamun nuju teu PPKM mah kaaprak sadayana itu kukurilingan insyaallah ke urang silaturahmi lah ka sadayana penggemar dongeng anu sok biasa ngadangukeun dongeng ka urang Naringgul urang Malati oge kudu jeung ngadarangukeun bae sadayana ka urang Ciwidey Ranca Bali Cipelah Cirkuda jeung ngadarangukeun nya sadayana atuh dinten ayeuna mah teu tiasa diwincik hiji-hiji ngintun salamna kumwe ka sadayana sing sarehat sadayana kudu jeung ngadarangukeun dongeng mangga urang sami-sami wae teraskeun ieu dongengna. Bener cek omongan Nyi Santimi yen peting ieu mangsa bulan purnama di alun-alun lembur cae aya karesmenan di nararaga syukuran panen palawija para bujang jeung lanjang dibere waktu pikeun kaluar ti peuting cek Nyi Santimi bisa jadi bari neangan jodoh pandina pesta kubera bakti teh sakumna jalma ti saban desa bakal kumpul di tempat karesmenan rek lalajo rupa-rupa pintonan cek Nyi Santimi naon kuwera bakti teh ginggi tu manya deui piraku teu apal kuwera bakti jiga lain urang pajajaran bae cek Nyi Santimi heran deui ginggi mah ukur cicing atuh akhirna Nyi Santimi anu ngadongeng yen cenah dina sataun sakali samangsa panen badag sakumna patani ti tukang malawija tepikeun ka tukang ngahuma ti mimiti tukang lintar tepikeun ka panerekan atawa tukang nyadap ti paledang tepikeun ka tukang pandai ka asup paninggaran kabeh nyebakeun hasil gawena ya pangawaruh deui ye jadi dina basa Sunda mah setiap patukangan teh aya namina nya aya paninggaran tukang moro paninggaran teh nya aya pandai tukang nyieun pakakas tina beusi aya pamayang nelayan teh nya aya paledang batas aya lembur paledang anu nyieun pakakas tah paledang aya tukang lintar neangan lauk tukang ngahuma jeung rea-rea deui aya kamasan tukang nyieun barang-barang tina emas tah ieu jadi teh dongeng ti eueuh ieu mah ku pangaweruh kanggo urang sadayana naha kalah kamolohok neuteuk biwir kami di bejaan teh cek Nyi Santimi sabab ginggi kalah kangimeutan luwai-liwaina biwir eta budak parawan tibatan ngadengikeun naon anu keur dijelaskeun ih Sidi keur ngabandungan ngan pedah kabeh oge kami mah teu nyaho kapan cek ginggi semu ngabohong da sebenarna mah manehna teu ngadengikeun pisan naon caritaan Nyi Santimi bieu teh sabab pan gawena ukur merhatikeun endahna gerakan biwir Nyi Santimi nya pokona mah dina pesta kuwera bakti sakur patukangan sakur anu ngahasilkeun pagawean kabeh daratang pikeun seba barang sawareh jang pakaya lembur sawareh jang diiyangkeun ka dayeuh nagara minangka tanda bakti rakyat ceuk Nyi Santimi oh naon nya kitu ngan nu penting mah
kami hayang miluan menang teu cek Ginggi. Menang naon nya sagala we, sagala teh rupa-rupa, aya hayang lalajo karesmenan, aya hayang balanja barang sapopoe, jeung aya nu sakadar hayang neangan jodoh cek Nyi Santimi. Nya kitu we, kitu teh naon neangan jodoh? Ditanya kitu Ginggi ngahuleng, naha geuning ngabetem? Teu kudu diteangan, naha pan ieu hareupeun geus aya. Ih sambarangan. Nyi Santimi ngadilak tapi bari nyiwit pigeulang leungeun Ginggi. Nyeri peureus tapi nikmat karasana ku Ginggi mah. Eta Pak Ikno. Aduh, jadi loba komen ieu mangga teh ieu. Nyanakeun dongeng teh nya. Alah. Cida ieu mah ieu pohara ieu dongeng teh. Nyalah pokona hayang milu lalajo karesmenan pesta kuwere bakti cek Ginggi. Ke atuh urang bebeja ka Rama cek Nyi Santimi bari nyampeurkeun ka Rama Dongdo. Ari nu dipenta Pak Idin henteu waka nembalan malah kalah ngahuleng. Kumaha lamun sia aya nu nyampeur? Lah keun we sina nyusul da geus apaleun ieu Nyai Indit ka mana? Tapi pan ari Kang Ginggi mah bolos strong pisan eueuh ka nyaho. Hayo ke Bang Blas Indit ka alas Bandawasa cek Nyi Santimi. Rama Dongdo ukur unggut-unggutan ari Nyi Santimi mah geus ngaleos. Ku Rama we sebutkeun susul kitu ka alun-alun, pokona teh samemeh Indit. Pas sorena mangsa sariak layung, Nyi Santimi geus ngajak Ginggi muru alun-alun. Ginggi mungguh olohok mata simeuteun gawena teh ret ka ditu ret ka dieu. Kumahan teu rek kitu geuning di alun-alun teh mani noyek jalma. Kolot budak awewe lalaki kalolobaanana mah para rumaja. Nya bujang jeung lanjang teh maranehna laleumpang abring-abringan. Sabubuhan parawan ngabringna jeung parawan deui, sabubuhan jajaka ngabringna jeung papada jajaka deui. Ngan lamun pasarandog dua pihak kanana rame silih oleg. Nya utama nama para jajaka anu ngoleg para wanoja dilak, para wanoja pating darilak lamun geus dioleg teh. Ngan dilakna dilak bunga sabab kabireungeuh geuning, wanoja anu teu dioleg mah rada jamedud baeud. Kolot anu marawa budak mah lolobana ukur ting laliwud di hareupeun dadasar tukang dagang. Da geuning disabudeureun alun-alun mani ngabarak tukang dagang. Ari anu dagang alat pertanian, aya anu dagang kain kasar, malah aya anu dagang pakaian, boh pakaian keur awewe, boh pakaian keur lalaki, boh pakaian keur budak. Tukang kadaharan oge loba. Ngan Ginggi teu apal eta sarupaning kadaharan teh ngaranna naon. Tapi Ginggi bungah nyaksian ieu karamean teh sabab pikeun manehna mah ieu teh pangalaman munggaran salila hirupna. Manehna kakara apal yen loba pisan komo kamonesan anu dipilampah ku jalma teh. Panon poe beuki tambah surup, beuki haneuteun oncor jeung damar sewu geus diseungeut. Cahayana maragpag aya di sabudeureun alun-alun. Ari bulan deui geus nembongan lir milu bunga mireungeuh ieu karesmenan. Ginggi mindeng dibedol leungeunna ku Nyi Santimi sabab leungeunna ka mana karep. Eta meureun da gawena luak liuk jeung pupurlitan sagala anu katenjo. Utama nama Ginggi kacidar sapeunana mireungeuh pakaian para rumaja anu arendah. Para jajaka karasep garagah, pakaianana bersih jeung rapih. Aya anu di baju salontreng jeung di calana pokek. Komo geus mireungeuh para wanoja mah sabab ampir kabeh gareulis, kulitna barodas bersih. Para wanoja marake kabaya pulas nila. Aya anu digelung jucung, aya anu diantep sina ngarumbai panjang. Aya oge anu dina ceulina dipasangan kembang nyao, kembang naon ngan endah pisan.
cig atuh kah itu Nyi Santimi nyurungkeun awak Ginggi hampir ti jongjolong har naha teu pupuguh jauh nyuntrungkeun Ginggi reuwas ari geus mireungeunna ka ditu bae cek Nyi Santimi. Ginggi teu paham naon pangna Nyi Santimi ambek pedah manehna loba mireungeuh awewe anu sejen ngan sanggeus leungna dicekel ku Ginggi kakara paroman Nyi Santimi teh bear naon make kakara nyekelan ayeuna sieun papisah tembal Ginggi geuning sieun nya papisah atuh lamun papisah kami moal nyaho jalan balik tembal Ginggi. Nyi Santimi jameduh deui da jigana lain eta jauh dipiharep mah teu surti ya Ginggi teh tapi ari Ginggi mah tetep nyekelan leungeun Nyi Santimi hiji paripolah anu babari nimbulkeun perhatian nu sejen da kabuktian loba anu marelongkeun bisa jadi maranehna ngarasa heran nya saha eta jajaka teh asa anyar pinanggih keun ari ka Nyi Santimi mah loba anu geus apal yen manehna incuna Ramadongdo tapi ari ka Ginggi mah hampir kabeh ge teu wawuheun ngan anu leuwih-leuwih nimbulkeun perhatian teh Ginggi make nyekel leungeun Nyi Santimi naha sahana Nyi Santimi cenah ieu jajaka teh kangaranan lalaki dedeuketan jeung awewe ukur nandakeun yen di antara manehna geus aya hubungan anu khusus sakomo ieu make pacantel-cantel leungeun sagala rupa biasana anu alanya rumah tangga anu karitu mah kitu sababna loba anu ningali bari heran sawareh maningalina jiga nu ijid ngan anu keur ditingalikeun mah harare-hare we jiga alam teh ukur milik maranehna duaan. Pesta kuwera bakti di lembur cae teh ngan lumangsung sapeuting ieu. Padahal waktosna para wargi mitra kaum dangu sadayana parantos saep. Cag urang tunda heula ieu dongeng sarupna di pajajaran teh dugi ka dieu heula insyaallah urang sami-sami teraskeun dina bagian anu salajengna. Sakitu nu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.